Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah mitra-mitra kaum dangu sadayana urang basi kana tiasa patepang dangu deui tiasa sasarengan deui sok sanos mung di Jomantara. Alhamdulillah dina dinten ayeuna urang neraskeun dianca dongeng anu ketunda dina dinten kamari jajarna si Kamil mudah-mudahan bagian anu ke-77 nah. Pung 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 pung. Para mitra kaum dangu sadayana. Kayaan di negara bangsa jin harita geunyeuleung sabab Prabu Durang Daring harita geus taluk ka hiji satria di alam manusia anu ngaran Raden Panjisanan. Kacaturkeunana Durang Daring rarajana harita nu insaf terus sujud pikeun taluk ka Raden Panjisanan. Tur janji arek malikeun jalma-jalma nu jadi tawanan, jalma-jalma anu jadi panyebaan di alam manusia, anu dianggap paeh di alam manusia tapi aya di alam jin. Sanggeus kitu babadamian sararea. Antukna Panjisanan oge mulang ka alam manusia kalayan hate anu bunga. Sabab geus nyalametkeun para jalma-jalma tawanan anu geus sababaraha taun anu kakara anyar keneh anu dibalikkeun di ka alam manusia diabringkeun ku Panjisanan. Kocapkeun carita Panjisanan anu geus kaluar deui ngaliwatan kuha ngabringkeun awewe lalaki anu teu mararake pakean kur kahanapna we mararake cara rawat boh awewe boh lalaki oge sarua anu lain ku teu era da memang ku eueuh naon anu rek dipake. Panjisanan lain kesempetan boro-boro ting neangan kesempetan. Panjisanan jelas henteu hayang henteu itu henteu ieu sanajan ningali blukak blekek na eta awewe anu teu make naon-naon kur make cawat wae hunggul. Susu untai antuy lain teu hayang ditutupan ku sararea oge ngan ku eueuh we meureunan lamakna pikeun nutupanana. Sanggeus eta Panjisanan kaluar tur ngabringkeun jalma anu sakitu lobana kurang leuwih aya teuing sababaraha puluhna we meureun atawa belasan. Aya anu panggih jeung keluargana silih gabrug jeung itu jeung ieuna. Jalma anu geus dianggapna paeh tapi tetela ayeuna geus muncul deui lantaran dibawa ku Panjisanan ditulungan ku Panjisanan ti alam jin. Ngabejakeun itu jeung ieuna pangalaman hirupna anu di penjara di alam jin. Digawekeun itu jeung ieuna siga sato we. Beres gawe langsung diasupkeun di kana-kanang lir ibarat manuk anu diparaban we gitu. Sedengkeun Abah Rakuna jeung Nyi Sutiah. Nyi Sutiah anu dibuntel kunaon wae nu aya di dinya lantaran Nyi Sutiah tadi anu rek dijadikeun persembahan teh ditaranjangan teu di bajuan setik-setik acan ayeuna geus dibuntel anu di deukeutan nyaetana ku Nyi Mas Dewi Keningan. Nyi Sutiah harita anu ngarasa bungah lantaran geus ngarasa dibebaskeun kudua ieu satria. Awewe jeung lalaki anu nangaran Panjisanan jeung Dewi Keningan. Abah Rakuna oge manehanana anu memang geus taluk dina waktu harita. Anu geus mung deui ngajalankeun itu jeung ieuna geus bener janji geus sumpah ka Panjisanan moal arek ngalakukeun deui kajahatan. Mantukna Panjisanan anu geus ngabebaskeun neruskeun deui perjalananana kakocapkeun mah. Dewi Keningan anu ngarasa bungah, Panjisanan anu ngarasa bagja. Sababna manehanana geus bisa nulungan jalma-jalma anu tidikes cek paribasana geus bisa ngalempengkeun jalma perkara digugu jeung teu na geus init manehanana geus lain urusan manehanana ngan anu jelas di hareupeunana Panjisanan anu menta yen eta jalma teh bener-bener babalik pikirna. Cang urang tunda heula Panjisanan. Urang kacaturkeun deui si Kamileung. Si Kamileung anu kaluar ti nagara anu disebutkeun Nagara Mura Pakuan sanggeus nyerehkeun Kipatih Bringwesi nu teu bisa walakaya. Si Kamileung harita ngabelesat init ninggalkeun eta pitempatan nuju ka karajaan-karajaan anu lainna. Tujuan si Kamileung sarua jeung nu jadi anak atawa si
panjisanan manehna bakal nugar kerajaan anu memang ngaco dianggapna. Corelat si kamileung harita nu ngacorelat coe si kamileung harita nangtung mancuh dina tangtunganana. Di mana aing teh ya teh? Aing di mana? Kira-kira kerajaan mana aing datang ya? Kerajaan Murapakuan geus pasti ayeuna. Geus diacak-acak ku anak aing. Jeung hiji lalaki nu ngaranna si Panjisana nu keur neangan aing nyaho aing ge. Samaruk aing teh apa? Apa? Ngan aing ting kunaon asa embung euy ngahareupan si Panjisanan teh. Padahal mah teu nanaon da dengan aing ngahareupan si Panjisanan teh saha sebenarnya si Panjisanan ya. Saliwatan beungeut teh siga nu wawuh aing teh sahanya asa pernah di mana papanggih jeung si Panjisanan. Teuing aing mah da kakara apa kakara nyaho tapi aing teh asa geus wawuh jeung si Panjisanan mata aing teh hoream ek manggihan si Panjisanan teh euy era asana teh. Ceuk si kamileung harita bari corelat deui we si kamileung mah harita ini. Saterusna si kamileung harita nepi ka salah sahiji tempat anu mana eta tempat teh marupakeun ka perkampungan. Si kamileung anu leumpang harita ngagegag di perkampungan bari curungar cengir we harita papanggih jeung jelema nyengir si kamileung mah. Jelema atuh nangtung bari melohok disangka jelema gelo teu naon cenah. Ari tangtungan si kamileung anu saeutik oge teu make pakaian alus. Pakaian si kamileung jelas we pakaian-pakaian anu baheula sok dipake mangrupakeun pakaian anu rubat rabet teu pararuguh. Cacakan eta pakaian teh mangrupakeun pakaian jawara. Si kamileung anu make pakaian jawara sing sarua hideung kaluhurna harita loba sirana dibuntal nyaeta ku ibarat totopong tapi da lain totopong. An pada buntal sirah we sedengkeun buuk si kamileung anu memang panjang ti baheula nepi ka ayeuna oge si kamileung. Beungeut si kamileung anu asa teu robah we catakan si kamileung teh geus boga umur anu kolot lantaran si kamileung teh dinteun teh geus boga budak anu umurna lumayan dewasa nyaetana raja di nagara Jatikameling nyaetana Dewi Keningan. Si kamileung anu leumpang harita nu saterusna nepi ke tempat anu dituju si kamileung lantaran leumpang ka perkampungan teh si kamileung tujuanana nyetangtuna we rek kesian beuteung ngesian bensin meureun. Lantaran si kamileung oge sakejeun kumaha oge da jelema kudu butuh sangu. Si kamileung ningali jalma-jalma anu aya di eta tempatan nu mararake baju sing sarua hideung awakna jarangkung badag tur godegan. Si kamileung anu langsung we harita nyolonong asup. Campur asun. Rampes. Mangga ujang, mangga sok kalebat. Mang. Kumaha ujang? Ari di dia cobek leunca, Mang. Sararea nu keur barang dahar harita eureun tur ngareret ka si kamileung. Si kamileung anu direret harita hare-hare we. Siga teu nempo jalma anu aya di darinya. Rujak leunca mah teu aya, jang cobek leunca mah. Naon atuh Mang aya di dieu teu naon atuh Mang? Nya sangu we jang. Ari ujang bade tuang. Moal Mang, maroskeun we hungkul. Si Mamang nu boga warung harita molohok. Teras atuh bade naon ujang di dieu? Moal madena naon Mang ring calik we mah. Si kamileung harita barigek diuk. Sedengkeun eta jalma nu aya di dinya mureuleng ka si kamileung, tapi henteu ngomong. Geus ketang Mang yang dahar ketang wing teh Mang. Tapi entong sarua jeung batur wing mah daharna. Tumbung mungkos kitu tumbung. Si kamileung bari nuduhkeun ka salah sahiji anu keur didahar rek diuapkeun atuh dieureunkeun ngahuapna teh. Naon sia teh deui? Eta jalma nyorongot ka si kamileung. Naon maneh teh? Sok-sok we dahar bisa kabeli. Si kamileung harita ai. Ieu jalma teh siga nu weureuk kejo ketan ieu mah yeuh. Udah dibanding ku aing sugan mah. Ieu eta jalma kukulutuk. Pada sareng naon atuh ujang? Naon we ketang Mang nu aya di dieu? Aya peda goreng Mang? Aya. Aya cabe? Aya. Terus aya lauk Mang? Aya. Ada daging ayam aya Mang? Aya.
Eta memang tanu teri nu leutik mang. Oh, cek si emang harita jengkelin. Jalma nu aya di dinya harita mureleng we beki keheulin ka si Kamileung, nanyakeun itu ieu, ujung-ujungna kana teri nu dipais. Tanggeus kitu si Kamileung harita langsung we dahar saaya-aya di dinya. Mang caina yang nu panas ah. Loba teuing nawar sia teh goblok. Cek jala salah saurangna harita bari ngadelang sanguna. Si Kamileung harita teu ngareret-eret acan harita ngaliwat we cicing we si Kamileung. Sedengkeun si Kamileung harita anu di asongan cai anu panas tur ngebul harita legot tai si Kamileung harita nginum. Sugan teh rek saeutik-saeutik teh ditiupan ngan langsung lak beak eta cai teh. Encan nginum oge, naon teh encan dahar oge cai mah geus beak leuwih teu. Alah kurang kene mang saeutik dewe saeutik mang. Tukang warung harita merohok lantaran si Kamileung anu nginum cai anu ngegolak nekeranan cikeneh menang anyar nyiuk eta teh. Emang teu panas. Naon teu mang tiis jeung tiis ah. Si Kamileung harita ngasongkeun di gelas. Si Mamang harita ngegeter hatena lantaran ieu jalma geus pasti cenah jalma anu lain jalma-jalma biasa. Song diasongkeun aya teh diinum lantaran engke lamun tos dahar diinum mah cenah kitu cek si Kamileung. Kan pletek we si Kamileung harita dahar ngahekak sorangan. Tekung silila si Kamileung harita beak daharna jalma-jalma nu dinya harita marelongkeun bari ting morongos ka si Kamileung harita. Siga anu keun siah we eta ka si Kamileung lantaran kesel nakeranan nu teh tadi oyag-oyagan we pagawean teh tengah jedog diuk nanti si Kamileung siga nu atil bobol nanti. Tanggeus beres dahar harita si Kamileung nyingsring lobah dinya. Sebrot si Kamileung harita nyingsring. Goblok sia kurang ajar ha. Sasia teh tueuh kasopanana naon. Kamileung harita anu katingali ngacai lehona melong. Nah, dari maneh? Cek si Kamileung harita, sia anu naon sia make jeung nyingsir aing keur barahakan deuleu. Anada tuh dawing maceur ieu na irungna rada kaluar ieu tingali. Cek si Kamileung bari nuduhkeun kana irung. Eta jalma anu kamurileng ngan gelas nu aya di hareupeunana bagat ku amek harita ku ka si Kamileung harita ngan belas atuh dialungkeun ka si Kamileung. Maksudna rek diarahkeun kana palbasilana si Kamileung. Tapi aneh na eta gelas teh ngadon aya di hareupeun si Kamileung teu maju teu mundur eta gelas nu dibaledogkeun. Si Kamileung harita ngelelkeun letah. Eta gelas kunaon make jeung apung-apungan di dieu? Sararea nu aya di warung harita bengong teu sirita melototkeun panon sabab eta gelas teh teu maju teu mundur. Aya we di dinya ngadon eyang-eyangan teu pararuguh. Gap gelas dicokot ku si Kamileung nu saterusna caina diinum we dibeakeun ku si Kamileung. Padahal mah eta cai teh cai jalma nu itu teh. Eta jalma anu cikeneh maledogkeun berlihan panonna. Asa percaya teu percaya ka jalma mah si Kamileung anu memang meakeun gelas urut manehanana tadi. Pok salah saurangna harita ngomong rada leuleui. Saha maneh teh euy? Uing. Maneh saha? Uing teh nu ngaran mah si Kamileung. Ya. Uing teh nu ngaran mah saha pada poho deui uing teh bi naon ngomong teh. Ke. Dedengan aing tadi teh si Kamileung. Ah, eta bener. Si Kamileung harita bari ngagebragan meja tuh pugu kabeh ngajret. Ruwaseun kana gebragan meja si Kamileung. Aduh. Nah, ieu teh jelema teh maneh teh sinting da kumaha euy. Nah baik disebut sinting baik. Disebut beunghar ge bae uing mah teu naon. Cek si Kamileung harita. Jalma ting rareret harita barang ngadenge omong-omongan si Kamileung anu teu kaasup ku pikir kumanehanana. Nah, ieu jalma sangat caprak cenah. Nu bener maneh teh ditanya teh ieu teh aing teh kolot. Ari uing? Sia mah budak leutik. Oh, jari ngaos sia teh. Ngompol ge masih kana di cekelan deuleun. Oh, gitu. Si Kamileung anu dianggap nama si kena budak leutik. Si Kamileung lantaran ningali dina beungeut ukuranana meureunana. Paromanana anu memang si Kamileung teh jelas-jelas si budak ngora we sarua lamun dianggap budak pemuda teh wajar si Kamileung. Harita si Kamileung anu gagaro kana palebah ceuli. Pok ngomong si Kamileung harita ka si bapak-bapak. Sabarahaeun, Pak? Hoream loba ting jelema gelo di dieu mah, Pak. Terus si Kamileung harita bari nunjuk.
persis nunjuk nate kana lebat ceulina jalma anu aya di gigireunana. Jalma-jalma anu ditunjuk puguh we harita leungeun si Kamileung anu nunjuk dirampid ngan anehna barang harita rek disabet si Kamileung sakolebat harita leungeun dicentok nu saterusna gegaro kana tarang. Jalma anu di warung harita si Mamang anu boga warung lain nemalan ngadon molohok bari ngadeg-deg lantaran eta manehna nyaho saha jalma nu barage baju hideung. Gebrag salah saurangna harita ngagebrag kana meja. Kurang ajar sia. Diantep teh ku aing kalangahanakeun. Saha sia teh sabenerna? Pan geus nyaho uing teh Asep non Kamileung. Jadi lamun nyebut ka uing teh Deden Endoh kitu. Deden Endoh? Nya. Lain Nanang Sonjaya, lain Mang Maman urang ditu urang Kuningan lain. Kurang ajar sia. Ajarkeun atuh. Sabenerna sia teh urang mana? Lamun kudu dibejakeun mah uing teh yang ceurik euy. Tah make jeung hayang ceurik. Oh nempo maneh nu lehoan. Ah goblok sia kurang ajar. Make jeung nempo aing lehoan aing mah kasep jelema sia. Ayo uing. Sia mah siga monyet. Ah bae jika monyet oge. Tapi kan uing mah boga pamajikan geulis. Maneh mah cantang tuh. Dan urusanana sia teh di dieu make jeung ngomongkeun pamajikan segala rupa. Maneh tadi nanyakeun ka uing naon maksudna? Ya aing jadi poho deui. Sarua uing ge boring geus uing balik init mang sabarahaeun. Sia. Naon wae Ujang? Ayo tawe kejo mang. Sama cai we 2 gelas. Wios cai mah masihan Ujang. Tuh mang. Si Kamileung harita ngaluarkeun duit. Jalma anu ningali duit anu dikeupeuh ku si Kamileung lain mangrupa duit, tapi manglupakeun emas anu lempengan anu aya ti nagarana. Anu dicap nu diaksaraan nyaetana ku aksara anu aneh urang mah teu ngarti ngan anu jelas eta duit teh duit ti nagara Jati Kameling. Si Mamang barang ningali eta duit anu tina emas ngureleng ngageter. Sabab lamun diabelikeun kana warungna oge manehanana eta duit teh tangtu kudu diangsulan keneh. Aduh Ujang. Ningan ieu teh mani duduh teu aya nu alit atuh Ujang, nu biasa-biasa. Oh bae we mang eta mah bisa kumang we pake jang mang kabeh. Si Kamileung harita eta bangsat meureunan anu eta teh. Neuleuh aing duit teh mang. Ceuk salah saurangna. Lah nanda uing mah teu mere ka maneh. Neuleuh aing mah. Neuleuh teh uing mantong mang pokona masukkeun kana laci. Urang dibere kesempatan zaman nu kieu mah sabab ieu jalema teh kabehanana oge bangsat. Ceuk si Kamileung atuh puguh we eta jalma nu marake baju hideung nu jumlahna aya kana genepanana. Amakna karana ka si Kamileung sabab beureunan si Kamileung mah geus apal paroman beungeut model kitu teh tangtu bangsat ceuk si Kamileung anu geus kanyahoan. Kurang ajar sia bangsat, kurang ajar. Pala mitra kaum dangu sadayana. Si Kamileung harita langsung we pok ngomong ka si Mamang. Angos mang uing marek ini ti diasieun mang, sieun bangsat. Si Kamileung harita bari mengpeos leumpang. Dagoan sia kurang ajar. Ceuk eta jalma anu genepan harita bari muru ka si Kamileung. Kajeng. Si Kamileung harita leumpang we hare-hare. Dagoan sia teh make jeung rek ka mana sagala rupa. Ceuk salah saurang bari ngacorelat harita ngajeng ngahalangan si Kamileung. Alik awing masieun kumaneh teu da bangsat maneh mah. Kurang ajar sia. Ka aing make jeung nyebut bangsat saha sagala. Sia naon atuh? Ceuk eta jalma bari nunjuk kana irung si Kamileung. Uing mah jelema. Rua aing ge jelema sia kurang ajar. Di mana si asal? Uing mah ti asal mah ti alam dunya. Aduh, teu beunang diajak ngomong jelema kieu mah. Sarepet eta jalma langsung we ngalugas bedogna anu katingali panjang tur gede eta bedog teh. Dengekeun sia kurang ajar. Maneh nu ngaran Kamileung euy. Kudu modar dina leungeun aing. Kaluarkeun tawa sanjata barang-barang sia kabeh. Lamun henteu ku aing dipodaran sia. Hayangeun geuningan euy barang uing. Mung uing mah dah mung maluarkeun barang uing bari naon ge. Uing pokona mah.
Si Kamileung harita bari nyingkahkeun bedog balbasa seukeutna harita teu sieunun kakeset da si Kamileung mah tuh. Eta jelema ningali si Kamileung anu teu neungludeung gawas kitu harita beuki amek wae kan. Sabrut we harita eta jalma nganjunkeun bedogna rek diarahkeun kana punukna si Kamileung anu geus nongongan ka manehna. Barang harita bedog arek niban pisan kana punukna si Kamileung corelat si Kamileung harita leungit ilang tanpa karana. Nyawa-nyawa si Kamileung harita geus aya di tukang bari diuk dina hanapeun tangkal jamu leungeuna harita anu nyaranekeun onte pake nilaman sirahna bari nyarane kana tangkal. Eta jalma anu nyerang urat teret kakencak kakatu ka mana si kurang ajar teh yeuh. Uing mah di dieu ti tadi oge capek. Terus si Kamileung harita turet sararea jalma nu geunepan ngareret. Si Kamileung katingali nu keur tumpang kaki we bari nyaranekeun awakna kana pelebah tangkal jambu. Atuh puguh eta jalma nu geunepan kaget anu kacida pisan kagetna sabab manehna kakara manggih lawan anu kacida pisan hebatna ka si Kamileung kitu. Urang ajar sia teh geuningan paingan ngahina ka aing deulun sia boga pangarti anu teu sabaraha kurang ajar. Ceuk eta jalma bari corelat harita rek mapas kana pelebah awakna si Kamileung harita nu keur ngagoler we geunah tumang bari jeung tumpang kaki sagala. Eta si Kamileung anu diburu nu keur ngagoler harita. Barang arek nepi di kana awakna corelat si Kamileung atuh ngacorelat leungit ilang tanpa karana. Si Kamileung harita nu geus diuk dina pelebah babangkuan nu tadi aya di warung. Si Mamang nepi ngarenyag sabab si Kamileung anu teu kanyawan geus aya ngandekul bari tumpang kaki deui wae si Kamileung. Regot nginum cai anu tadi kumanehna tinggalkeun ngaregot meni geunahna keranan si Kamileung teh nempokeun ka jalma nu keur geunepan anu keur culang cileung. Urang ajar ka mana si bangsa teh deui make jeung eueuh sagala yeuh. Uing mah di dieu ti tadi ge. Yey. Cek si Kamileung harita ret sararea ngareret mani bareng sirahna teh. Si Kamileung seuri bari nunjuk. Halus euy. Lamun maneh dijieun wayang golek halus ku aing euy. Anggeus we maneh ku aing bujuran ditiir make payungnya eta mah make awi eta wa. Cek si Kamileung atuh puguh we jalma nu geunepan bagi amarahna keranan. Sabrut nu geunepan harita narajang kana awak si Kamileung anu keur diuk bari tumpang kaki sagala. Si Kamileung harita nu ngobahkeun awakna harita ngan leungeunna anu sibah nu libat dia kilat harita nyamer kana bedog masing-masingna. Bletok. Bedog anu satilu-tilu harita ting bletok nyorang kana curug-curug nasi Kamileung harita nu didempet duanana teu sibeletokeun. Rangkog jalma nu tiluan harita ngarengkog mundur ka tukang. Neuteub seukeut ka si Kamileung. Si Kamileung anu saterusna nangtung. Kunaon maneh teh make jeung mundur sagala? Saha maneh teh ngaran teh? Urang mana maneh teh ayana? Naon maneh make jeung aya di dieu? Ya kurang ajar ieu jalma haram jadah teh. Naon make jeung haram jadah da uing mah jelema bener sia kurang ajar manyun sia. Dasar goreng patut sia teh irung teh meni jemlok kitu siga ieu. Siga comro. Segala disebutan ieu nu gelo kurang ajar sia. Imitira sia gelo teh. Geus lila uing sabenerna mah euy ngan teuing aing mah lamun nempo jelema garoreng patut kawas kieu mah jadi hayang ngabebak we uing mah. Kurang ajar ieu mah. Dengekeun Kamileung euy. Ilaing memang hebat, bisa ngahindar ti aing. Tapi aing teu wani euy. Aing teu wani. Wani naon? Teu wani lamun ngarampog sia mah mending ge sorangan aing mah. Yeuh, dengekeun. Dewek teh si Bangala ieu teh. Ah, sabodo teuing si merawun oge aing mah maasieun ku maneh berina ge kenaon Bangala. Di ditu ge aya nu boga nu Bangala bau das ya. Leuwih-leuwih ti kelek. Kurang ajar sia ngahina ka aing sabab. Kamileung. Ayo, urang ijen paduduaan wae na mah. Ulah dirampau-rampau daraguan sia di sisi dinya. Pat. Ajar dog di dinya tah. Urang rek mantuan aing. Aing panasaran ka sia teh euy. Can apal meureun sia ka aing si Bangala ieu. Sok atulah, geura maju Bangala. Me. Urang ajar sia. Eta jalma harita set. Ngagunakeun kakuatanan nantang teu boga tanaga jero anu hebat tangtuna. Ilmu pangartina nu geus kawilang kasebut hebat. Ceuk manehna mah. Si Kamileung anu nangtung bari dundak dengdek ningali kana jurus eta jalma. Serenge si Kamileung harita nyerenge. Maneh teh eta suku teh sabenerna kurang hareup euy. Sabab lamun tukang teuing saeutik eta sajengkar da ka tukang, maneh teh gampang lemah teh.
Eta jalma nepi ka ngaburilang di omongan ku si Kamileung kawas kitu lir ibarat guru wae pemataan kalau jadi muridna. Urang ajar sia ngatur-ngatur aing segala kumaha aing we. Pan maneh teh salah jadi kuing kudu diomongan salah. Bener mamali omongan uing teh kan lantaran salah. Jadi kudu diomongan yang dicepret ku aing teh suku teh. Urang ajar sia. Semrut eta jalma anu geus tadi geus siap-siap teh ayeuna jadi kapancing amararangan nyembrut we narajang maksudna rek ngarah kana pelebah dadana si Kamileung. Si Kamileung harita nu nangtung mancu dina tangtungan harita mapag serangan musuh ku cara nyintrek pelebah perep anu nyewuk ka dirina. Hiu pletak. Dari jog. Katukang harita leuwih ti 5 lengkah kadali di katukang. Bro. Sanggeus aya di tukang harita ngebru harita cacakan ku sinterkan si Kamileung. Si Kamileung harita seuri bari nongeng. Puguh we matak amarah ka jalma anu kitu-kitu wae mah amek nu kacira pisan ameknan nu tiluan anu masih kena ngaciring-cing bedog harita ningali babaturanna di tongengan kawas kitu pelebah irungna. Atuh puguh we amek nekarangan seprut we harita narajang ka si Kamileung anu keur nongeng harita. Si Kamileung ngakiboikeun bujurna harita seprut. Eta jalma alongkekan lantaran tetela si Kamileung geus datang deui goblogna. Si Kamileung anu geus ngaluarkeun ilmu bedutna harita nepi ka nyesek kana irung eta jalma solontod ka kenca solontod ka katuhu siga anu babok wae suung taimuning. Si Kamileung anu seserian harita Lebok sia tah. Nah, karasana wayak ieu mah duh gurih-gurih nyoy poy. Cek si Kamileung harita eta jalma nu tiluan nu ting solontod ditempokeun ku tiluan deui. Ngarasa heran ngarasa kaget kunaon ieu jalma ting solonton sedengkeun manehna teu ngameunna naon. Tapi eta jalma anu nutupan irungna nepi kakeun ku sagala rupa ditutupan baju disingsatkeun. Nu saterusna aya nu nyuuh segala dina jukut lantaran mungna ku ngambu bau hitut anu kacida pisan sebal jeung uralna anu nepi kakeun leuwih-leuwih ti bae bangku burit anu memang geus paeh sabaraha poe meureunna. Berolo eta jalma bebaroloan harita. Teu kuat ngambu hitut anu kacida pisan nyesekna. Sedangkeun anu tiluan harita diteuteup ku si Kamileung. Maneh ayeuna giliran maneheun. Urang ajar sia. Kunaon itu balk? Babaturan aing make jeung ting solonton kitu. Tanyakeun kunaon. Da uing mah teu nanaon tadi oge. Ngana naonan we eta mah jelema make jeung kitu. Si Kamileung harita. Kamileung. Beuki dieu sia teh beuki rada gelo terus-terusan euy. Sarua maneh ge beuki adan wedanan. Si Kamileung nemalan harita. Maneh yang naon ayeuna? Yang kiripik. Goblok sia. Kamileung. Dengekeun ku sia. Tita tadi ke didengekeun tapi naon dengekeunna we dengekeunna maneh mah. Si Kamileung harita bari nolak cangkeng saterusna nyingsring. Crot harita ka hareupeunana. Atuh puguh we jelema nu tiluan deui teh harita bagi amarahna karangan. Seperut we nu tiluan harita babarengan narajang bakat ku amarahna karangan ka si Kamileung lantaran nyingsring ampir-ampiran kana suku manehanana. Seperut tiluanana narajang rek maksudna rek ngarah kana pelebah alat naon teh tempat-tempat anu vital keur pikeun musuh-musuhna. Tapi lain ge si Kamileung harita. Tanaga anu tiluan harita ibarat diserot ku si Kamileung bari ngebutkeun leungeunna harita kan kalepek we tiluan harita laleuleus sapada harita. Sok teruskeun sia teh. Kunaon maneh teh ge jeung nyonyan kitu sia? Aduh aing lolos ya kurang ajar yuk aing kumaha aja lolos. Man make jeung lulus gitu atuh aneh ongko nyerang ka aing tapi lulus. Tuh, tempo batur maneh itu meuting anongke kitu ugar-ugaran kawas kitu. Maneh sia ngeus. Si Kamileung harita bari ngebutkeun leungeun kana tiluan jereg-jereg nu tiluan harita. Langsung panonna menihara ararejo jiga simut pare. Aduh, ampun Kamileung. Tobat. Aduh asup angin. Kata jalma bari ngana seuhahna karanan. Tos ngambeu bebauan anu kacida pisan liurna mureleng kana sirahna. Si Kamileung harita ngageruan. Kade. Jalma nu tiluan harita langsung we nyampeurkeun. Eta jalma nu tiluan harita ku si Kamileung diharewosan. Teuing naon harewosna si Kamileung anu jelema. Ngan anu jelas eta jalma teh ararungeuk na karanan. Sok
ayeuna mah lamun henteu wayahna maneh. Kumaha eta jalma nu tiluan anu laleuleus harita merelongkeun naon tujuan si Kamileung make jeung harewosan budak anak buahna meureun. Eta jelema anu tiluan harita geus marelongkeun bingung naon anu dilakukeun ku si Kamileung make jeung harewosan sagala. Naon Jessica sebelan make jeung harewosan sagala aduh anjir gelo ieu mah yeuh. Boboa yeuh curiga aing mah yeuh. Eta jalma tiluan harita ngadeukeutang ka masing-masing saurang-saurangna nu saterusna nararangtung di hareupeunana. Si Kamileung harita nun nangkep harigu. Mimiti nu kaya hiji. Cek si Kamileung harita. Eta jalma nu saurangna geus siap. Laan calana maneh. Eta jalma nu saurangna anu nangtung di hareupeunana bareng kabeh ngalaan calana. Nonggeng. Cek si Kamileung harita nonggeng. Eta jalma nu ditonggengan pelaba beungeutna harita ngahuleng bari molototkeun. Ari calawak kumaha teu calawak teu bisa ngapan. Irungna harita nyengol kana pelaba boolna eta jalma nu hideung bari jeung borontok pinu kukurap. Kurang ajar. Awas ya. Kurang ajar. Haram jadas ya. Bu. Eta jalma sahara ge nu kuat atuh aya nya hareupan bool anu karas-karas itu mah. Bari jeung di hareupeun irung manehanana. Geus kabayang we. Rupa-rupa meureunan bau-bauan tina eta bool. Si Kamileung harita pok ngomong deui. Hei maneh nu tiluan. Alus euy kitu. Maneh nu ditukangan. Ulah nepikakeun ojah teu beungeut. Eta nu tiluan hayang mah ojah tapi dah heueuh asa kakonci teu bisa ngalieuk teu bisa kumaha-kumaha kur teh mah molotot we ningalikeun bool. Nu saterusna dadetkeun eta bool kana irungna. Tiluan harita beuki buncelik we. Piraku irung manehna kudu diasongkeun kana bool anu geus jelas-jelas eta bool teh karehol jeung teu pararuguh we. Eta jalma anu tiluan teh nu nangtung bari rada nonggeng teh saeutik. Teu bisa nepikakeun nolak atuh lamun nolak nya sieun teh aku si Kamileung anu kapaksa we harita nyekel sirah masing-masing anu ditukangna diasongkeun kana palawah boolna. Eta jalma anu ditukang nu diasongkeun teh sirikna tengah jejengkeng atuh da. Nya dewek batur atuh ari kitu-kitu teuing mah ngurel we nu aya meureunan. Jeung rada lila deui kituna teh ngadaguan instruksi ti si Kamileung. Ah, ayeuna mah geus cukup sakitu ge teu kudu loba-loba teuing. Geus, coba pake di celana maneh. Tiluanana mani bareng harita ngasrodkeun di celana ka luhur. Untung we da teu katingali bajuna gomrang jadi teu katingali meureun raweuina. Sanggeus kitu manehna nu tiluan harita ngabring deui siga anu keur upacara we ngabringna teh menikot ngarengkep tiluan harita. Nangtung. Sedengkeun eta jalma anu tiluan anu teu bisa ngoyagkeun awak teu bisa naon harita. Katingali beungeutna we ka jala ler bareureum. Panonna oge siga simut pare hararejo lantaran geus dibere babauan anu memang pas pisan pelebah irungna cikene. Ayo gelo kurang ajar ya si Kamileung haram jadah awas ya ku aing tah. Maneh nu tiluan aduh si haram jadah ka aing wani-wani kieu ieu teh. Magiru jeung piraku dipegukan pelebah beungeut aing si haram jadah leung lamun teu pulauan sia aya pulau teh rupa-rupa sia. Aduh haram jadah karang suka awas ya kurang ajar aduh. Eta jalma harita bari babakus. Da kumaha atuh rek babakus ek dielap da leuleus leungeunna teh kuat ngangkat-ngangkat acan. Maneh ayeuna ku aing ek dibere. Ek dibere naon? Kata jalma harita ngomong. Ampun ulah dibere nu aneh-aneh deui komo dibere nu borontok maduh. Alah lieur ya sirah ampun. Ulah warga aing mah tumal dahar 5 poe ieu mah. Uing ayeuna rek mere wejangan ka maneh. Maneh ek sakali-kali deui mal ngajahatan batur euy. Yoh, maneh teh apal aing mah sia maneh teh bangsat. Nya uing oge karaman maneh teh. Ngan uing mah ngarasa karunya keneh we mere kesempatan keneh ka maneh cenah hirup gulinangan. Engekeun.
Uing, ayeuna si Kamileung moal mere ampun lamun maneh rek ngalakukeun kawas sakali-kali deui. Nyaho maneh sia maneh ka dieu teh keur nyorpay. Keur neangan jang kipaokeun peuting. Aduh, Ngaku sia. ya memang benar. Memang bulu kelek tidak sama dengan bulu memang bulu kelek. Ya sama dengan bulu memang sia geus atuh ngomong deui. Ramjada teh sia yang dilengakeun ku aing. Jadi intina maneh ayeuna ku aing rek dicageulkeun sakabehanana oge. Asal sia ulah balik di kawai ayeuna, maneh kudu insaf, maneh ulah ngalakukeun kajahatan, maneh gawe sagawe-gawena nu normal di imah tuan pamajikan teh mah ka sawah ka kebon ka mana nu dagang-dagang boga modal mah. Ngan ulah sakali-kali di mauk sia. Lamun kanyawan deui ka makta kadenge ku aing, pasti maneh ku aing gitu udag di ka mana-mana ge sia. Aduh, ampun. Tong ampun-ampunan tapi sia teh kudu bener ngaku sia. Balik pikir moal. Ade, Alah beda aing masih dina irungna oge moal sia mah balik pikir mendingkan dipaehan ku aing yeuh. Sukuna sabelah diteuk-teuk ku aing cik kadegan pada oge tak kada bener kadegan. aduh, ampun. Ulah nepi ka dipotong ya, duh, ampun ting ulah dipotong. Aduh bongana tuh maneh muka tinggal di tina irungna ge ngutak. Pas kitu mah geus bobohongan sia mah. Oal, aduh, ampun we ieu mah. Maneh daek karek sumpah. Sok sumpah. Sumpah naon si bapak Lain. Maneh sumpah ka Allah. Yen maneh moal rek ngalakukeun sagala rupa kejahatan. Ya, nya. Sok. Abdi sumpah ya Allah, abdi mau ngalakukeun di kejahatan. Oh geus. Terus Lamun abdi ngalakukeun kejahatan, naon teh teh? Abi kajeun paeh di dinya keneh kitu sok. abdi kajeun Kajeun paeh di dinya keneh. kajeun Kajeun paeh di dinya keneh sia, kasabelan. kajeun paeh dirinya keneh. Cek eta jalma harita. Aduh sia. Lamun maneh ngalakukeun kawas kitu geus pasti eta janji maneh ka Allah euy. Saha teh Allah teh? Ari Allah teh nu hirupan maneh. Jadah teh sia. Ya si Kamileung harita. Pokona mah maneh ayeuna ulah nepi ka sakali-kali deui euy. Mun Tuh, maneh ayeuna balik ku aing dicageurkeun. Cager. Waras saja teuing waras. jereg jalma anu genepan harita ting jereg. Eta kabeh geus naon ngaranna teh geus sehat walafiat. Sanggeus puguh kitu mah harita sareta sirikna harita nyembah ka si Kamileung saterusna beretak we anu genepan harita kalalabur. Bari jeung kopi nama teu dibayar tapi teu naon. Sabab si Mamang anu tadi geus dibere duit cukup jang mayar jalma sakampung cek paribasan. Sanggeus kitu mah si Kamileung oge harita pamitan nu saterusna init ninggalkeun eta pitempatan. Sakabeh urang kampung dininya geunyileung yen aya si Kamileung anu kadinya deui. Aya nu geus apal kanggaran si Kamileung nanyakeun, "Kamileung nu mana ieu teh?" Teuing Kamileung nu mana mah ngan anu jelas mah si Kamileung nu gagah sakti we ieu mah. Aduh. Wah kitu si Kamileung anu geus puluhan tahun eueuh euy. Pejana cenah si Kamileung teh paeh peda tarung cenah. Tapi ayeuna deui, nah aya deui euy. Ya, meureunna dedengean we meureunna. Buktina si Kamileung aya keneh ye buncugugna. Ceuk salah saurangna deui harita. Si Kamileung anu cocorelatan harita ninggalkeun eta pitempatan perkampungan. Rag eureun di salah sahiji tempat si Kamileung neuteup jauh ke tempat anu jauh nekeranan. Si Kamileung harita panonna dipeureumkeun bray katingali jauh di tempat anu jauh harita katingali aya bangunan anu kacida pisan endah. Saterusna si Kamileung harita mugakeun panon. Bener yeuy di jauh keneh aya kerajaan tapi hayangnya eta kerajaan naon nya. Cek si Kamileung harita bari leumpang. Corelat si Kamileung harita ngacorelat ngajagancangan eta leumpangna. Sup si Kamileung harita asup ka salah sahiji tempat. Eta tempat teh mangrupakeun hiji kota. Teh kota naon cenah ngaranna yeuh? Mani aralus naon tetangkalan blu, mani sararieup jukut-jukut, mani endah jalan-jalan mani tinggerbat teh kota naon ngaranna. Tapi ieu mah lain kerajaan jika nama ieu mah kadipaten meureunan. Cek si Kamileung anu nyaho yen kadipaten.
bawahan kerajaan tangtuna tapi duka asupna ke kerajaan mana eta ka kadipatenan teh. Si kamileung harita nangtung mancu dina tangtunganana. Loba jalma harita lalar liwat ka ditu ka dieu. Pakaianana aralus. Kumaha ilaharna pakaian dinas di hiji pemerintahan. Si kamileung harita lempang mutatela beki jero asup ka kota. Imah-imah aralus. Eta imah teh mani rampak nakaranan ngajajar mun di urang mah meureunna mun jaman kiwari mah perumahan jigana. Eta imah anu tangtuna make kenteng anu lain kentengna teh lain kenteng tina taneuh, tapi kenteng anu tina kayu. Kabeh rampak imah teh aralus kawas kararitu di dinya. Tapi anehna kahandapna teh teu marake bata. Kahandapna teu make itu teu make ieu. Cukup ku gebyog we. Cukup ku bilik, tapi bilikna memang bilikna tina kai, tina papan anu ditangtung-tangtungkeun. Tapi imah teh kacida pisan sarasa segna. Si kamileung harita tula kreret. Halus ieu ke daerah mana ka kadipatenan mana ieu? Waduh, rek nanyakeun ah. Ceuk si kamileung harita bari urat teret nengan jalma. Katingali aya 3 jalma nu marupakeun eta jalma teh meureunan salah sahiji pagawe ti kadapatenan. Si kamileung anu leumpang harita ngandeuketan ka eta jalma. Sampurasun. Rampes. Eta jalma harita bari neuteub ka si kamileung. Aya naon kisana? Ari ieu teh kota raja tawa kadipaten. Ieu teh kadipaten. Piraku ilaing teu hafal euy. Urang mana ilaing? Anye tau mentak nanyakeun ge wing teh teu apal. Nya kadipaten naon ngaranna itu ieu teh? Ieu teh ngaranna Kadipaten Turi euy. Kadipaten Turi. Nya. Ari rajana saha dia ieu teh? Raden Adipati Sanjaya. Oh, Raden Adipati Sanjaya nya. Keke. Ari Kadipaten Turi teh ieu teh bawahanana kerajaan mana atuh ieu teh? Kisana. Saha andika make jeung tatanya segala rupa euy? Aya kepentingan naon si laing euy datang ka ieu pitempatan? Teu aya kepentingan naon, pan uing mah ngaranna ge jelema anyar nya wajar we lamun nanyakeun maka maneh. Maneh teh meureunan mangrupakeun salah sahiji ponggawa ti ieu kadipaten lain? Bener. Ulah salah sahiji ponggawa ti kadipaten. Ieu lamun hayang ngapal, bawahanana ti Karajaan Tabala. Di Kerajaan Tabala? Di mana teh Kerajaan Tabala teh? Si laing lamun hayang nepi ka Kerajaan Tabala, ka kota raja ti dieu teh kurang leuwih sapoe euy leumpang. Anu ngaranna rajana nyaeta Prabu Samarageni. Raja anu gagah sakti euy. Oh, kakaranya uing mah aya kerajaan ngaranna Raja Samaraseuna Ain Samaraseuna sia kurang ajar. Kerajaan Tabala anu dirajaan ku Samarageni deuleun. Galak teh kerajaan ayeuna teh. Rajana teh Lain galak, tapi gagah jeung sakti deuleun. Anu teu mempan ku sakabeh pakarang. Waduh. Aing mah murid ngadengeunna nya. Dumatak. Dewek rek tanya ka si laing saha ngaran di laing. Ah, uing mah jelema biasa, tukang beas baheula mah ayeuna mah henteu. Lantaran bangkrut, dianjukan jadi teu malalayar bangkrut we geus. Urang ajar sia ditanya teh kalah teu balik. Saha ngaran sia teh? Uing, Nya, ngaran maneh saha? ngaran uing teh si Kamileung. Kamileung. Keke. Asa pernah ngadenge dewek ngaran Kamileung teh. Ah, ngadenge di mana? Rek naon maneh datang ka ieu pitempatan? Uing mah lain ngaja datang, uing mah keur ngaliwat kan ngarasaan ieu kota teh asa alus-alus teuing nya teh kota naon si goreng teh ngaranna cenah ceuk maneh bieu Kadipaten Turi. Bener.
Kamileung, maneh ngaran teh Kamileung kan? Oh, wing teh Kamileung. Tujuan maneh ayeuna rek init ka mana? Tujuan wing ayeuna teh rek milu sare di ieu nagara. Di ieu kadipatenan. Di saha? Boga dulur baraya. Teu boga saha-saha, da bisa sare mah di mana we, wing manu penting mah bisa peureum we. Panon isuk-isuk meletek gitu. Urang ngajar sia teh. Diajak ngomong teh kakolot teh. Aing teh pamimpin kerajaan deuleun. Aing teh boga kakawasaan deuleun. Aing teh anggota kerajaan. Ponggawa. Sia ngomong teh kawas jeung budak satepak aing. Naon make jeung ujug-ujug nyarekan ka wing, da wing mah teu boga dosa ka maneh. Sumpah wing mah teu boga dosa ka maneh nya na oge. Wani kene mencit doma aing mah. Aduh. Jug ini tah. Daripada siap nyeun penyakit ka aing. Berapa mere ini teh? Bosen aing nepon age. Ceuk eta ponggawa harita bari ngaleos ngagidik. Henteu ari nyarekan kitu jeung kieu. Sababna si Kamileung teh dianggapna jelema teu hideng meureunna, kitu dianggapna. Kamileung anu nangtung harita bari nyengir. Kamileung harita bari natolkeun inung suku corela. Si Kamileung harita ngacorela. Curiga wing mah ieu teh euy. Karajaana Raja Sanjaya Adipati Sanjaya teh bener gitu ieu teh cik didedengekeun neangan warga Cek si Kamileung harita bari leumpang sanggeus jauh ti daerah dinya. Manggihan perkampungan si Kamileung. Sampurasun. Cek si Kamileung harita nyimpang ka salah sahiji tempat nu mana eta aya tempatnya di sisi jalan anu keur make tenda we. Dina baheul zaman baheula ge tenda anu sok aya di sisi jalan mah aya. Ngan ieu mah beda disebutkeun tenda. Ateup beudik. Keke wing terek nanya. Bade tumaros naon Ujang? Nah bener ieu teh. Ada kadipaten. Mohon kadipaten Turi di dieu teh. Nya kabut kadipaten Turi. Kira-kira di daerah dieu teh aman mah? Duh nyaeta Jang. Cek si Mang harita nu dagang. Bari urat teret ka kenca ka katu. Keke ari Ujang teh saha tuh? Wing mah lain jalma pentingan wing merek nanyakeun we cenah cek batur pedah ngadenge teh cenah di daerah dieu teh rame cenah. Nya memang Jang rame nama rame loba tempat wisata daerah dieu teh kasebutkeun kadipaten Turi mah. Kadipaten anu subur tuh belah ditu gunung, belah ditu gunung. Belah dieu aya situ ga pokona mah geunaheun Jang. Nanya kitu Jang, duh aku udah hati-hati daerah dieu mah. Ulah asal ngomong, salah setik ngomong, beheung bisa ngalejek di dieu mah Jang. Bisa ngalejek kumaha maksudna? Bisa ngagalenceng gitu maksudna teh. Duh, kudu jelas wae Ujang mah. Geus tong tarik-tarik teh ngomong teh sakoro bacak-cak bodas di dieu mah sok ngadarengkeun teu pararugu jadi emang ke sasaranana. Ari mang di dieu dagang geus di lamang. Mamang mah dagang di dieu ti leutik da memang mamang mah urang dieu ta kampung mamang urang dieu sarua kitu. Majikan ge urang dieu we. Oh, waktu wing atuh hayang barang beuli hayak kejo atuh mang. Udah tuh aya nu kitu mah dari dia mah ku dagang nu kieu hungkul. Oh bangsa rurujakan kana ieu Jang. Oh kan bae lah aing mah ngagares we rujak oge atuh. Tong seuri mah ngewah. Yang ewa teh lamun perang da lamun penting mah lain deui carana teh Jang. Naon? Teu kudu dibejakeun. Nyanggo satu mang lah wing. Hayang kopi we manggeus lah sok bari ngobrol di dieu. Ya sok mangga sok cari-cari dieu tah. Eta kabeneran warung teh kasebutkeun eueuh jelema saurang-urang acan. Daerah anu memang rada di pinggiran kota kasebutna. Loba jelema nu ngaraliwat tapi eueuh aya nu mareuli mah. Warung-warung teh ngajajar di dinya teh lain kur hiji dua aya kana 10na warung teh kabelah ditu ngajajar. Sanajan pasisian oge memang kasebutkeun rame keneh we. Delman harita pabuis nu ka ditu nu ka dieu. Dia masih rame memangnya loba delman. Nya dari dia mah tumpakanana delman Jang. Tuh. Wah. Ponggawa kerajaan tinggal itu Jang. Eta terek asup ka dieu. Ponggawa ti kerajaan teh. Di kerajaan mana mang? Di kerajaan pusat, di kerajaan Tobala. Oh, garalak mang. Lain galak deui Jang. Pokona marah hayat lamun teu sujud teh sirik tadi teke ditajong teh. Jadi mun ngaliwat teh
Nyawayahna we kudu sujud. Dangke mamang rek keluar ya, rek sujud mamang eda. Soalnya lamun teu kitu mah nya warung bisa diangkat jang, diburak-balik jejek eta teh. Wing keluar mang. Ya, pokoknya mah kudu keluar we jang. Tapi wing mah sujud mang ada lain raja manehanana pan. Lain rakyat manehanana. Pokoknya malin rakyat lain itu oge jang. Ulah coba-coba pokoknya mah. Kudu taat di dia mah. Si Kamileung harita hayang nyaho we. Bener we naon anu diomongin ku si Mamang ti jalma-jalma nu ti imah harita kalaluar. Anu ti warung merudul harita ngadon sararujud we nyaremah harita dia. Eta rombongan teh kurang leuwih meureun 10 kuda anu ngabring ka darinya dipingpin saurang. Jika nama meureun ponggawa atau hulu balang da katingali pedang lagi meninjau negreng na kerahanan. Barang harita sararea ngaliwat ka eta pitempatan rombongan ti karajaan pusat nyaeta ti karajaan Tabala. Kabeh jalma nu manggihan teu kolot teu budak harita sareng nyararemah. Barang nepi ka balebana si Kamileung. Si Kamileung harita nu diuk we, harita bari tumpang kaki tenang berorah nyembah eta naon si Kamileung mah nu seru nyeruput we. Sedengkeun si Mamang anu teu sadar harita si Kamileung diuk, henteu ngajak, tadi teh geus diajak samarukna we meureun si Kamileung mamilu nyembah di tukang ngeunana. Nu puguh mah si Kamileung harita bari diuk we tumpang kaki nempokeun kanu ngaliwat nyatana rombongan ti karajaan anu jumlahna aya kana 10 urangna 11 jeung pamimpin. Eta ti karajaan harita eureun. Panganona harita neureu neuteub seukeut ka si Kamileung. Si Mamang anu harita dongko bari teu sirikna nyembah deg-degan hatena kunaon ieu hulu balang ngadon eureun di hareupeun manehanana. Ampun. Ampun Gusti. Cek si Mamang rada ngadaeg-daeg samaruk tarek ka maneh. Ka manehna. Anjeun. Isanak. Kasopanan sia. Aing ngaliwat ngadon nginum kopi. Si Mamang harita kerung. Si Mamang anu teu wani ngareret ka tukang. Dina pikirna. Aduh, saha nu nginum kopi ieu teh. Moal kitu budak nu tadi nu ngaran si Kamileung mah. Da nyebutna moal rek nyemah cenah da lain. Lain rahayatna cenah. Si Kamileung harita teu nemalan. Kalah kang ngganti harita tumpang kakina tina suku kenca kabelah katuhu meni nikmat nakaranan peupeureuman seruput harita niuh minum kopi. Si Kamileung harita atuh puguh we ponggawa kabeh harita kesel ningali eta si Kamileung anu sigah nu ngajago nakaranan. Crog. Anu limaan harita tarurun sedengkeun pamimpinna harita mureleng. Urang ngajar. Bawa ka nagara euy. Siksa tu maneh teh jelema. Ceuk parentah ponggawa pamimpinna hulu balang. Gidig jalma harita nu limaan harita ngagidig kareupeun si Kamileung bari ngacingjing pedangna mentak serabna karanan mentak sieun mentak ngaleter jalma anu manggihanana. Isanak. Saha ngaran ilaing? Kunaon si laing make jeung teu sujud sagala ka hareupeun aing? Si Kamileung harita anu rungah ringeuh bari kerung. Naon? Dedengan teh cileuh. Cek si Kamileung harita. Aduh, urang ajar. Sia teh waras tawa henteu. Duit kertas mah di mana-mana oge murah. Naon? Ari maneh nanya naon? Cek si Kamileung. Beuki lieur eta jalma ngadengeunna si Kamileung. Sia teh waras henteu. Tiba baheula oge dengekeun. Tiba baheula ge pasar mah aya di belah kulon. Belah ditu. Cek si Kamileung harita nu nyukeun. Ret eta para ponggawa cing raret jeung pala baladna ieu jalma teh jalma hideng tawa jalma kumaha cenah kitu. Dengekeun sia. Sia teh urang mana? Ari maneh? Ari maneh teh saha? Cek si Kamileung. Aing ponggawa di nagara Tobala. Mun di dieu mah di bejaan. Paling ngeunah bala-bala mah di dieu mah anu digoreng garing, make cabe teh ngeunah pisan. Pokon manggeut adek. Si Kamileung harita. Eta jalma anu limaan ting raringeuh amarahna kerahanan. Ieu jalma diajak ngomong kieu kalah jawabna kieu cenah pikirna. Urang ngajar.
sia jalma gelo alam cadas ya. Gusti kumaha ieu jalma gelo geuning ieu mah? Gelo naon euy? Bawa. Cek eta jalma. Anu ningali si Kamileung teh jalma waras, tapi kunaon ngomongna jadi kitu cenah pikirna. Si Mamang anu tadi hari teh ngeleter di hareupeunana. Jalma gelo. Wayahna ilaing kudu milu ka dewek euy. Si Kamileung harita. Anu teu ngadenge kalakar nginyuh di kopi anu teh tadi dicepengan. Serbut harita. Si Kamileung harita. Eta jalma nu limaan kagogodeg ningali si Kamileung kawas kitu haram cadah cenah amekna karanan. Nu antukna leungeun si Kamileung nu keur nyopong kopi harita di jeuwang atuh harita blok we kopina nyamber kana pernah beungeut jalma nu saurangna harita atuh gurubug jalma nu kabanyur ku kopi ngagurubug. Ayo, kurang ajar sia aing manyur ka kopi. Kopi manyur ka aing sia bangsat. Ceuk eta jalma bari ngusapan beungeutna anu barengot ku kopi. Sedangkeun jalma nu saurang nu babaturan anu tadi ngajewang leungeun harita rada keheul, rada gempeur. Lantaran tetela anu di banyur teh mangrupakeun atasanana meureun. Aduh, ampun. Ampun Gusti, aduh. Punten pisan, punten. Kurang ajar sia. Gampleng dua kali harita babaturan digampleng. Ku eta jalma lantaran geus kabanyur ku kopi teh apalebah beungeut jeung irungna kitu ngarebek. Si Kamileung harita langsung seuri bari nunjuk kana palebah irungna anu aya hideungan keneh ku kopi. Aduh, aya alusna keranan eta irung. Gusti nu agung eta irung beka muncugug jiga teh kotok. Si Kamileung harita eta jalma langsung mureleng. Ponggawa anu kakara seumur-umur di kitu-kitu ku jalma saliwat mangrupakeun masyarakat meureunna. Kurang ajar sia bangsat mage jeung ayeuna ka aing irung siga teh kotok sia. Kurang ajar jalma gelo. Milu sia ka aing. Embung. Si Kamileung. Milu. Embung. Sok ai kuat ngangkatna we gasah kuat we ngangkatna ah. Si Kamileung harita bari nangtung mancu dina tangtungana. Si haram jadah teh sia. Tewak budak. Angkat. Kuman asupkeun kana peti itu. Eta jalma harita ngan gregeyeung we ngangkat si Kamileung. Tapi barang rek diangkat si Kamileung anu berat sama sekali teu onget. Diangkat ku jalma tiluan oge si Kamileung harita anu teu rengrot. Nangtung we mancuh dina tangtunganana bari cungar-cengir si Kamileung tangah ka luhur harita. Bangun eueuh teu ngarasakeun naon-naon si Kamileung. Kurang ajar. Aduh, ampun Gusti. Teu asih awakna euy. Teu tiasa diangkat Gusti. Kurang ajar. Saha anjeun sia? Uing. Saha sia? Uing teh Gusti Prabu Jajamon. Saha? Jajamon. Jajamon. Kurang mana Jajamon sia teh? Tah orang Cicadas beladinya tah. Kurang ajar sia. Kunaon sia make jeung aya di dieu tempat? Uing teh aya di dieu tempat teh panyaho maneh ge uing tadi keur ngopi. Dengekeun euy. Sabenerna sia teh warga mana? Nya uing mah warga Siloka. Siloka. Oh. Siloka teh nu nyaho? Rahasia itu. Kurang ajar sia make jeung ngaweurkeun ka aing sagala rupa. Tewak budak. Para ponggawa lain ngajar dog. Hajar euy tuman. Eta paramponggawa anu dititah harita meni paburu-buru. Ngasongkeun senjata rek kena. Rek mencit meureun si Kamileung eta rek ngadekeun. Kan semrut eta sararea harita narajang. Tapi aneh. Barang senjata harita model pedang harita rek ngarah kana awakna si Kamileung. Mentok harita sajengkal tina leungeun si Kamileung anu ngagunakeun aji lembu sakiran harita tetembus. Kabeh senjata mental ka tukang. Lir ibarat dipecelengkeun. Lir ibarat ngabetrikna karet harita ngajarungkal jeung awak-awakna senjatana kabeh lalesot tina leungeunna. Sararea nu di dinya kabeh bingung. Jeng. Penggawa anu limaan deui harita tarurun. Ngepung si Kamileung sedengkeun si Mamang nu tadi dongko harita mulunur ka tukang da sieun kasabet ku pedang tangtuna meureun. Nyumput di tukangan warung bari noong ningali si Kamileung anu dihurup ku sararea. Sedengkeun si Kamileung harita nu diuk we jongjon ayeuna geus diuk deui tadi manangtung ayeuna mah diuk deui we dina kursi anu aya di dinya mangrupakeun babangkuan anu tina kai.
Si Kamileung nyongclok diukna teh harita, lain diuk itu kumaha ieu. Diuk nyongclok we meni geunahna karanan siga anu keur nyangheuy, siga anu keur medut gitu si Kamileung. Nyangheuy we, kasieun si Kamileung. Saberut eta jalma anu limaan deui harita nu kakaran muncul. Panasaran ka si Kamileung harita nyodorkeun leungeunna masing-masing perep anu bararengkak harita rek ngahajar kana awak si Kamileung. Tapi sarua jeung baladna nasibna. Kakara sajengkal tina awak si Kamileung harita geus kaburu ngajengkang anu jauhna karanan kurang leuwih aya kana 5 meterna. Cungkal. Sararea teu ngangap mulya. Eta hulu balang ngarasa bingung. Ieu jalma ku hebat-hebat teuing cenah. Saha ieu jalma sebenarnya? Aneh. Saya manusia. Ku hebat-hebat teuing aing kakara mangih manusia anu teu ngalawan tapi bisa ngelehkeun jalma. Gajleng. Eta jalma harita ngegajleng. Anu katingali eta jalma teh make samping. Luhurna make siger. Tapi eta jalma teh mangrupakeun hulu balang pamimpin di kerajaan. Pikeun ngamankeun daerah-daerah anu memang dianggapna rawan ku penjahat.